darah ramang sadayana dulu-dulur. Mujuh euy. Kade dihareup aya Pak Alit. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega. Heeh. Alah. Ayaku kena Ajeng patokan mah gitu dah. Oh kantenan, kantenan. Hidup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Kantenan, kantenan. Tah, nu matak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak itu ayah dengekeun. Singga beleg deuleuan. Alah. Tapi ayah papatah orang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongkoh. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar pan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Dagenah atuh kata-kata sinan sorana ngeuna atuh geura sok sakali deui gumelar di pawangan tak gini heueuh ulah rikman gadah nyieun kasayan di dunia urang barang
cekek insiden gitu. Nah tadi guma kata-kata Nabi gumelar di pawenangan ularek aing-aingan terus ulah nyieun kaawonan nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh tersinggung gua mempenghirup teh. Sia nanaonan teh mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli. Heeh. Ti meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, atuh meunang. Lain teu meunang belegug coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Aya kamajuan teh. Ai batur aya kreasi inovasi nu anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Bararaeud aya kamajuan teh kitu sariring. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina cecekon, napa heula aya sound system? Eueuh. Memeran ge bae dieu. Patomrak ge bae dieu. Apan sikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resepsi mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang.